A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu uklu adamin mayit lan ikunang kadua wong utawi mangan kang bangsa adami kang mati wa murtadin lan mataini wong kang murtad wa harbin lan mataini kafir harab lazimin orangana wanang mataini kafir limi wa mustamanin lan kafir mustaman wa sabiyin harbin lan galan bocah cilik kang bangsa kafir harabi kultu ngucaping sun ngucaping lafad al-aswahu hilukat yusabi wal mar'atil harabiyain utai kawal aswah ma'iku halal mataini bocah cilik lan wong ngadon kang bangsa kafir harobi karone lilukli karena arah mangan wallahu a'lam utawi Allah iku kang maha uningan. Satu ajan orang neraskeun pangaosan orang bacakeun heula Fatihah kahiji kanggo almarhum Haji Pendi Haji Muhajir bin Haji Masalah Kebon Jeruk Jakarta ya. Haji kurang ngagelok. Kedua almarhumah Saniti binti Pandeglang Kartina binti Mean Pasana Indah. Kemudian Saedah binti Haji Ratim bin Akmil Duyat bin Nasim Cirebon Sdil bin Armung Kuningan. Terakhir keluarga besar tokoh Mas Tabrani Haji Hussein sekeluarga Tangger. Bibarakati Ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang teruskin pembahasan tentang
dahar situasi darurat. Di leuweung di gunung dahareun bebekelan seet dahareun inumen eueuh ai aya ge bangke kotok sakumaha kamar kotok teh cek urang Cianjur cek urang dieu mah hayam kotok ya geus kitu ya kotok di pondok wae kataina tai hayam ai dagingna daging kotok teu sopan jadi bahasa memang anu panghebat mah tetep cilongok dalam rangka darurat teh lamun sakira-kira teh di dahar eta bangke hayam teh pae ceuk adat ta eta teu meunang ngantep coplok ruh ku teu ngadahar bangke jadi mulia roh teh pertahankeun maksudnya supaya susuganan nambah-nambah zikir ka Allah susuganan nambah loba maca sholawat jaari anu teu mulya mah boro-boro ngadahar bangke loba dahareun ge wajib dipaehan wajib dipaehan geura bate guna cek agama murtad misalna tuh wajib dipaeh. Nah ieu mah darurat dahar lah bangke nyen ieu mah nu dimaksud teh ngadaharna ukuran jang nutupan roh unggul ulah haju barang di dahar ping-pingna horeng seungit ceknya mantep ieu mah atuh terus bae ping-ping ka hiji ping-ping kadua woi haju huluna Masya Allah jangjang kita mah beuki beumeureunnya teu beundak sebab ieu barang dahar teh darurat sedengkeun ku saping-ping ge geus eueuh daruratna atuh eueuh elat meunangna wa matta wujidatil ilat wujidal hukmu wa matan tafat intafa menang sok teh ngadahar bangke elatna darurat jang nutupan roh ketika saping-ping geus aya tanaga atuh leungit daruratna henteu meunang ngaju diteruskeun lamun diteruskeun sesakna leuwih tina darurat doraka warima ya wewe ya wewe susah ai beungeut bagelis ngan susah mulus deui Saya kolot-kolot kayak gitu ya. Jabatur batu kepancing batu. Ieu mah dasar beren pijahanam. Jabatur eueuh nu ngomong lumayan eueuh. Ieu sarwiti rangda susah kuari dahareun eueuh inu meneueuh darurat na aya ge di Imah Ki Zaid ambal aya di Imah Ki Zaid mah rendang aya semur aya sagala ge aya di Imah Ki Zaid mah otomatis
bari rampang rempeng ge eta sarwiti teh ka Imah Ki Zaid darurat neangan dahareun supaya ulah pae bari geus ngageter cek Ki Zaid aya naon wit ya hah nu bener tuh saya ngomong orang ada geus ngaeos geus teu kuat ngomong ya saya kunaon tuh setelah poe teh dahar di salah saha lain salah saha teu dahareun tuh lain ka dieu ti kamari nya eta gula ieu mantag maksakeun di ka dieu jaba anak di imah deui kieu wi nanaon ge kan kudu aya timbal balikna pokoknya wiwit ayang dahar naon di dieu rek semur aya rendang aya sayur asem pokona mah deuk asakan deuk atahan ge aya bebas nu penting wiwit morosotkeun calana Masya Allah karim kanu kitu-kitu dibahas ternyata ya Allah ya sarwiti kalaparan darurat teu boga dahareun teu boga catekeun aya oge di Imah Ki Zaid daek mere kana dahareun teh sangangna dengan syarat biwaqiha zinat dizinahan tah ieu kumaha jang sarwit aing teu zinah aing meureunanan ieu waduh ngerlek ari aing meureunanan dahar seubeuh ngan meureun mah nya dahar teh kudu dua kabehan di luhur dahar di handap dahar sarwiti macam-macam bahasan lah segala di luhur dahar di handap dahar kan jelema teh kadang-kadang di luhur dahar di handap henteu di handap dahar di luhur henteu kadang-kadang kan gitu aya jelema sugih mah luhur handap atuh dahar kabeh aya jelema anu sugih mah kadang-kadang di luhur mah dahar tapi di handap mah kulantaran aki-aki tawadu tuh kan aya gagah luar biasa wow salakina gagah sarwitina gagah atuh nu dihandapna dahar bae terus ngan di luhur susah saudara teh sarwiti anu kalaparan dalam rangka darurat aya ge dahareun di Imah Ki Zaid teu daek mere kecuali kudu ngazinahan heula kumaha eta Masya Allah lawit tarat imratun ila ta'ami mun sarwiti butuh kana kadaharan wantana al malik min madli aya ge Zaid nu boga dahareun teu daek mikeun illa biwaqiha zinan kecuali dizinahan qala al muhibbu tabri lam ara fihi naqlan walladhi dhahara anhu la yajuzu la tamkin teu meunang jadi mempertahankan surabi ulah diumbar-umbar kajet teuing paeh daripada zina jadi ku gede-gedena dosa zina sehingga kajet teuing paeh ya Allah ya Rabbi urang kuari ningali di sekitar negara urang baheula mah nyaritakeun zina teh aya tempatna khusus Jakarta Kramat Tunggak sia kapan Mucikarina Bandung
hitam. Oh kan Jawa doli tak iya kan baheula mah hanya sakitu nu terkenal kuari di sisi Imah Ki Haji tinggal klik pencet hargana geus aya di segala rupa geus aya mau di mana tinggal klik pencet ya Allah ini kumaha deui coba ya Masya Allah kan kejadian kapan kamari ieu mah langsung kusi aki teh diklik klek langsung janjian di hotel barang datang ke jero hotel anak nah Masya Allah kan ini negara urang ya negara ulah dongeng di Inggris ulah dongeng di Jerman ulah dongeng di Walanda ulah dongeng di Amerika eta mah parantina laloyogna teh kana karitu babok zina mabok zina negara agamaan mah kitu ieu mah di Indonesia ibu pertiwi tercinta ini seperti eta pokoknya mah nu boga HP mah teh aman we sanajan Ki Haji kolot cenah sanajan kolot ambeun buna geus bau kuburan masih kene masih kene ya Allah ulah ngalaksanakeun zina teh haram kabair mantak wajib dirajam dibunuh geus kulantaran ku gede-gedena dosa zina muson datang ka diranjam bunuh atuh meureunaan diojol jeung kadaharan atau emang bunuheun maningan pae soran maning pae soran ya Allah ya Rabb seperti eta urang mohon ke Allah mudah-mudahan dulur-dulur urang diamankeun dina zina tetangga-tetangga urang diamankeun dina zina negara urang masyarakat da diamankeun tina zina sehingga urang ditangtayungan kunu bogana Gusti Allah Subhanahu wa taala amin jadi aman tina mara bahaya kuari mazaya di tengah leuweung kalaparan dahar kebeneran Haji Pendi jeung Haji Adang kulantaran kalaparan salah saurang paeh anu gendut paeh nu kolot nu paeh otomatis dosa urang deui teu meureunan dina leu bangke dosa urang geus teu kuat Haji Adang kuruyap karayap lumayan cek gimana ieu ya akhirnya tetep digegelan didahar Masya Allah geus atuh aya dibalik batu Haji Adang pae sia hirup kulantaran emang keur normalna ge beuki bangke jelema atuh koboh barang kuari aduh nah ieu urusanana tadi makan bangke teh kotok ayam domba dan lain sebagainya orai iya mah bangke jelema kumulya naruh walahu uklu adamin maitin menang tak Haji Pendi ngadahar bangke Haji Adang walahu uklu adamin mayit insyaallah roh urang teh kudu diurus
pertahankan mantak bunuh diri eta kabair harpat jaga di akhirat bab dalam ieu mulia roh urang teh geus kudu dipertahankeun gunaonna jadi digegerakeun tah iyalah urang kuari keur caricing di dieu teh lain ngurusan awak ngurusan roh anu mulia wa nafakhtu fihi min ruhi kuari ku urang teh endek diaslikeun deui tatadina wauh ka Allah kuari hayang wauh deui ka Allah ngajilah kebenaran ditihang itu tadi diharapkan dua pilih itu geus leng-lengan ada kayak jelema lantaran guru neuleuh muridna HS jana dong karena HS baju cek guruna tiasa jelema nu hayang ka surga hayang tante hayang namun hayang nangtung narangtung kabeh nya nama HS yuk bae lagi ada lagu kabehan sia teh hayangin ka surga jatuh nangtung cek gelet ya guys diuk warisahan hayang ka neraka mung kabeh nu hayang ka neraka nangtung beneran kagareuah ku nangtung nyana anu batak ge keur ngaji ulah sok nunutan kajeun HS padpun siap buku jadi kesimpulanna mudah bangke jelema di dahar lantaran darurat hiji nu ngadaharna jelema anu ibadah ka Allah ulah murtad jeung murtad mah paehaneun dua ulah kafir nu ngadaharna sebab ai kafir mah atuh jelema hina dibandingkeun jeung bangke muslim ieu mah sesama muslim ka ya Allah wa qatlu murtadin jeung meunang maehan jelema nu murtad geus dipaehan di dahar dagingna emang eta jelema murtad mah paehaneun ieu katadina mah mutakonna itiqadna teh percaya pangeran teh Allah Kangjeng Nabi Muhammad teh Rasulullah kabladieuna lantaran bergaul di pakotaan jeung bangsa Kristiani akhirna kageser akhirna teu percaya Kangjeng Nabi sebagai Rasul percayana teh Tritunggal murtad terserah tamah di Kristen Yahudi murtadna atawa nyana teh lantaran kuari teh loba cek di negara urang bergaulah jeung si engkoh-engkoh nah akhirnya pindah agama jadi Buddha atau Hindu na'udzubillah min Zaid galaparan udah nu sejen kecuali aya ge ya murtad Masya Allah aya ge Khalid murtad geus ulah hese-hese dia tikam bono dar ya Allah ya ilmu murtad mah wajib dipaehan Aning dia harda dina Gusti datang ka dinya tah hukum teh Masya Allah kan nu mantek alhamdulillah aya nu daraekeun keneh jadi presiden alhamdulillah aya nu daraekeun keneh jadi menteri urang mah bersyukur ka Allah sebab urang mah teu bisa jadi presiden teu bisa jadi menteri nu mantek teu bisa lantaran bertentangan loba aturan-aturan hukum teh loba bertentang teh bisa dibohongan kan hati urang ada urang mah mendingan nuturkeun mah manut baik aja kumaha nyana bae
ih sakedeung di jamual kebel ge atuh ke para rae kok menunggu sekolot pa jamual kebel deui atuh para tinggal tungguan ke di jero kuburan Masya Allah nah iya di negara urang ya loba hukum-hukum anu teu dilaksanakeun hukum-hukum Islam emang negara-negara negara Islam geus kuayana sakitu atuh mangga bae laksanakeun urang meh namanya teu masalah urang hirup di tengah-tengah negara nu negarana lain negara Islam atuh loba di Amerika loba jelema diangkat jadi wali di Eropa loba jelema nu diangkat jadi wali di Australia terutama merenanana tu wali nikah loba wah diangkat jadi wali itu aku kamu di Indonesia perlu jadi wali kabeh ya kuari di majelis ieu teh wali kabeh keluar bae jadi bajingan kabeh sebab bajingan ge kan aya raja anu eta nah ini kesimpulanna geunang murtad bunuh dat wa harbin jeung ngebunuh kafir harobi teh kafiran nyin ekses yen fitnah sok mamawa kompor kamu mana teh nyana mamawa kompor bae wah harteg situ tuh pikiranna daet asa tolol pajarep kompor beneran bener mah ya dasar otakna ya Allah ya Rabbi ya tinya arah ngomong ke mana atuh sakitu ge uyuhan maksudna kompor teh paranti ngasur-ngasur manas-manas situasi kompor majazi nah iyalah kafir harobi organisasi Islam jeung organisasi Islam supaya ribut eta aya komporna kajen kumaha di negara partai jeung partai teh jangan bangun negara atau emang kieu di negara non muslim mah kudu aya partai Golkar eta mah geus partai karuhun da mah hei eta mah partai geus jenggotan namun Banteng P5 kumasia bae PKB PAN nanti PKS partai siata gua Habib partai naon Demokrat naon PKB partai karung bolong eta teh akan bagus sebenarnya mah maksudnya bagus teh atuh lamun tanpa eta teu kumaha jalanan negara eta lah urang teh kabehan mempercayakan wakil di daerah DPRD ngaranna naik kaluhur setik daun ngaranna tah iyalah anu memproduksi lajuna negara nu bakal dilaksanakan ku pemerintah atau emang gitu aturanana bagus ya seperti eta atuh lamun teu eta kumaha atuh aju kiai cenah militan tentang cenah bagus disaksia pancen kiai teu milih nu mere duit aing Oke, ayo nungguan. Kamari aya nu mere duit 100 juta atuh sugihan aing 100 juta mah goblok. Ye, emang kita kudu ka jero imah di luar imah 100 juta imah ge. DPR dek merek aing 100 juta dihitutan ku aing. 100 juta aing teu nganggap duit 100 juta mah daluang.
Parang sana. Banyak hayang yang diberi duit atel 10 juta 100 juta atel sekali deui atel ya hayang kumaha cenah 1 miliar emang duit 1 miliar nyanana ge butuheun deuk mere ka aing 1 miliar teu Cili Haji Pendi nu aing mah ulah eta ke bahasa teh bahasa anu ngaji mengerti teh bahasa anu ngaji nu teu ngaji mah ngerti pajar hayang gede lain gas jangan ngaji beta mah bahasa nu ngaji teh mah nu teu ngaji mah ngerti bahasa kos kitu mah teh mah komo si eta mah jadi kafir harofi teh eta iman lain deuk jaritakeun DPR lain deuk jaritakeun tukang ngadu-ngadu DPR jeung DPR diadukeun ribut organisasi jeung organisasi diadukeun ribut bupati jeung bupati diadukeun ribut ternyata biang keributanana ieu adalah kafir orenganan kafir harobi wajib dibunuh teh kos kitu eta keur carita di dalam negeri antara negara jeung negara kafir harobi nyana nama urang luar cicing di urang supaya ribut nu mentak diributkeun atuh tentu aya kamangpaatan urang makan kamangpaatan dagang teh paling ge dagang karung paling ge dagang teh marung dagang cabe paling ge dagang teh dagang kacang batur mah dagang senjata geus moal ungkulan otak siamang geus ruah nya mah geus pokona ruah dagang teh dagang senjata baheula batur mah moal kahar nu mantak Baghdad ribut Irak ribut Suriah ribut aya dalang penjual senjata lamun teu diributkeun atuh senjata dan telah sedeket terus bae diproduksi deuk kumaha tuh peruntukanana mobil transportasi jalan lempang atuh supaya jelema mareun mobil kumaha motor kitu keneh ya otomatis dipromokeun nah segala rupa teh nu diproduksi dipromokeun atuh kamari teh aya promo lipstick lantaran loba jasa di Indonesia de lipstick geus kuari mah lain awewe Haji Pendi ge meuli lipstick warnana hideung tolol kan sakumaha jamblang buruk tah ya kercarita ya kercarita kafir harobi kafir bangsa harob bangsa nimbulkeun ekses peperangan henang dibunuh darurat ya kercarita darurat jangan teu darurat ge wajib bunuh lazimin wa mustamanin teu meunang ngabunuh kafir zimi kafir mustaman kafir teh hiji tadi kafir harobi kedua kafir zimi teh ya kafir anu menang zimmah pertanggungjawaban ku Allah ditanggung jawab supaya aman melalui negara ngaranna kafir zimi eta mah diamankeun di negara urang aya kafir zimi amankeun sebab kafir zimi mah kafir anu dilindungi ku Allah melalui negara nyana biasa warga negara Indonesia ikut aturan-aturan negara Indonesia di dunia nyana belajar di Indonesia maju mundurna perpolitikan milu perekonomian sarua ketika perang bisa diberi senjata angkat senjata melawan musuh gini ngaranna sekapeung main hayang jadi presiden geus dibahas bae ya kos kitu supaya nyaho teh kabeh teu meunang di horogahala teu meunang di rusak kafir zimi maka kulantaran kafir zimi tersebut teh dilindungi ku Allah melalui negara ilu kegiatan naon bae nu aya di negara atau teu meunang diburu anak teu meunang diburu ketika darurat
dahareun aya kafir jingit teu meunang dibunuh sebab sarua mulaka ruhna untuk bangsa jeung negara walaupun agama beda seperti eta aturanna. Selanjutnya mustamanina jeung kafir mustaman maka kafir anu mohon perlindungan pengamanan aya sinan ditolak minta pengamanan negara. Dah orang Amerika, orang Cina, orang Australia, orang mana baik datanglah ke Indonesia minta pengamanan ke negara. Sabara tahunnya ada cicing di dia kudu diamankan ku negara sebabnya na minta pengamanan lain minta pengamanan anak ayar jana berarti cicing numpang di negara minta pengamanan ke negara bari manehanana mayar ke negara tak eta teh selama jangan menimbulkan ekses di negara maka amankan urang wajib ngamankan anak nukos itu ngaranna kafir mustaman kan make jangka waktu baheula di zaman Pak Harto replita tuh make rencana pembangunan geus kafir bisa diurang minta pengamanan mustaman amankeun ku urang biasa teu beurang dibunuh teh nukos kitu teu meunang dibunuh sanajan darurat teu meunang dibunuh sebil harabi budak leutik kafir harabi ai tadi mah kan dewasa kafir harabi darurat udareun dahar bunuh tapi budak leutik nama ulah teu meunang sebab guer mukalaf kan budak leutik guer mukalaf eta encan kataklid encan kata pelita can aya parentah budak leutik di bawah balik lalaki 15 tahun atawa encan kungsi ngimpi jima encan wajib sholat wajib puasa can wajib zakat can wajib haji encan wajib andai katanya na sholat teu diganjar ganjaranna jangkolotna andai katanya na puasa atuh can diganjar dia can ditah. Adapun manehna puasa ganjaran aja jangkolotna nyana munggah haji atuh can boga ganjaran dia can dititah geus kulantaran can dititah teu diganjar ketika nyana munggah haji jangkolotna mun paeh teu salat teu puasa teu zakat surga budak leutik sanajan budak leutik kafir nu mutabadat tetep ka surga anak Kristen, anak Yahudi, anak Buddha, anak Konghucu, anak Hindu paeh kakara kalian 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun surga ini sebangkotan kieu mah tuh boro-boro itu mun kaji pendi misalnya dikasorgakeun kurang protes itu protes ka malaikat malaikat Ridwan lihat dulu bukunya tuh jangan sembarangan masukin ke surga aja takut pendi bukan yang ini takut pendi yang mana belaraja gitu kan barang dideuleuh teh bener oge cek malaikat itu salah orang yang pendi ieu mah jahanam ya Allah karim so kultu cik simburing ala sawari kala samahilukatu sabi wal marati al harabain halal maihan budak leutik kafir harabi awewe kafir harabi dalam rangka darurat lil ukli karena rek didahar wallahu alam Gusti Allah maha uning ngajanggakeun sadaya-daya ieu mah nyaritakeun syariat mah zahir fahkum bizahir wala tahkum bis-sarair urusanana zahir bertentangan kalau mun jelema anu geus paham hakikat mah kadang-kadang bertentangan sakuma bertentangan Kangjeng Nabi Musa alaihi salam jeung Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam eta contoh dina Al-Qur'an kabelah dieuna tuh loba contoh banyak
urang manggeus be atas di kuat taslim ngabenerkeun jeung pas saha ka ahlina nyangakeun ka ahli hakikat lantaran urang nyaritakeun hakikat baatu bae geus geus keindahan hirup di alam hakikat jeung deui atuh bakal aya nu berbeda ngan urang mah ulah neuleuh bedana neuleuh teu zahirna bebentak dipatok kuari sekaligus aya jelema hebat bisa hiber bisa napak sancang nembus bumi tapi teu ibadah ulah dituturkeun titik sakit sakit tuh bae cenah nyana ahli hakikat jeung ahli hakikat teh jangnyana urang mah urang bae leuleuh zahirna satungtung nyana make syariat tuturkeun ketika teu make syariat ulah misalna aya jelema hebat pisan tapi bulan Ramadan ngagoreng sangu orang datang ke dia Kiai ieu bulan naon Ramadan kong goreng sangu tuh puasa mah jalan doang syariat imam mah pan geus usul amoh terus datang ke Allah mah tuh bebas sakira teh atuh kula datangkeun atuh ka Allah atuh hayu urang berjamaah di dieu ngagoreng sanguna ge lobaan geunya Kiai goblok teh kiai tolol nyasarkeun jelema teh pokos kitu ulah sanajan urang berhakikat dihareupeun jelema mah tetap bae kudu syariat anu dikahareupeun kudu syariat bae dikahareupeun mentak jelema berhakikat dah tuh syariat mana dianggap paranti ulin paranti kacai ulin geus teu kumaha biasa bae ketika aya nu bertentangan teh tilok digede-gedekeun ku ahli hakikat teh seuri atuh geus sebab daun atuh sapira zauhir ieu keur carita satungtung aya kaol-kaol mangga bae inget ka abah we abah mah anu hara sakitu teh ayo ku abah hara aya nu nanya ka abah mah kieu teh menang aya kaolna sugan nu ngameunangkeun leutik abah sugan aya kaol nu ngameunangkeun leutik bae kajin leutik nu penting aya kaolna fikih teh kos kitu urang lu ceritakeun fikih woh wahara atuh puluhan jilid wah nyaritakeun teh ubudiyah muamalah munakahat jinayat sakitu sebenarnya mah jadi urang lamun nyaritakeun fikih teh moal aya anu leuwih tibatan Fathul Muin tapi wow komentarna syarahna syarah ambalai tak teu kudu diriweuh-riweuh bari mah urang mikiran urang bae hayang dipake karidho ku Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا بقرآن غير هذا نبدله من تلقاء بقرآن غير هذا أو بدله
أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم Allahu a'lamu bimuradi wa idza tusalan datwaladen bacakeun alaihim ngatasi kufar ayatuna upasake ayat ingsun agung Al-Qur'an tegese Qur'an bayyinatin halik sakehe kang nyata zahiratin tegese sakehe kang bertelah halune iku dadi hal golel ladina la yarjuna liqa'ana maka ngucap sapa wong akeh kang ora ngarep-ngarep ya ladina kabeing tinemu ingsun agung la yakhafuna tegese ora wardi ya ladina kabeh al-ba'sa ing ba'th Ucap lapad iti bi Qur'anin nakani sira Muhammad kalwan Qur'an gairi hadza kang salian iki iki Qur'an laisa fihi aimun kang ora ana iku tetepi dalam Qur'an apa aibu alihatin kecelaan pirang pangeran ingsun sadaya batil wa tawa ngagantiakeun sira Muhammadu ing Qur'an mindil qain nafsika saking ara awak sira kul ucap sira Muhammad lahum kada kufar ma yakunu orana ana yang bagi tegese ora sayo gali kadue ingsun apa anu badilahu yen tangga gantikan ingsun ing Qur'an indil qain nafsi kibali nafsi tegese saking arah-arah awak ingsun in orana nama tegese orana attabi'u wa ingsun ila mayuha ing barang kang den wahyu akan ya mailaya maring ingsun ini kana satu ingsun akhab iku ingsun asait lamun nilayan ingsun lebih ing pangeran ingsun bitabdili kalawan ngaganti akan Al-Qur'an wadi azab ayo bin azim siksa dina kang abdi wa uta yaumin azim yaumul qiyamati kudina kiamah yaumul qiyamati kudina kiamah قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون والله أعلم بمرادي Kul wajazir Muhammad law syaa Allah lamun ngesakeun sapa Allah ma talautu maka ora macakeun ingsun ing Quran ing atas sira kabeh wala adrakum lan ora ngawruhakeun ya Allah kum ing sira kabeh alamakum tegese ngawruhakeun ya Allah kum ing sira kabeh bi kalawan Quran walalan utawila nena fiatun ikulana bi'atfun ala maqablahu kedina tapakeun ing atas barang kang tetep ing dalam sadurunge la fi qiraatin dan dalam qiraat suci bila kalawan alam jawabul lawan jawab laqad law ala lamakum bihi ala lisani ghairi tegese ngaruhakeun ya Allah kum isra kabeh kalawan Quran ing atas lisan salian aku lebih tu maka teman-teman menang isun maka su tegese menang isun pikum dalam isra kabeh umrat masa sini tegese pirang-pirang tahun arba'in tegese 40 min qablihi saking sadurunge Quran la uhaddithukum bi syai'in orang nyaritakeun ingsun ing sira kabeh kalawan suwiji-wiji afala ta'qilun eta maka ora weruh sira kabeh anahu laisa min qabli satune Qur'an iku ora Qur'an min qabli
ku tetep saking sadurunge ingsun masih keneh nyaritakeun kabangkawarahan kufar Mekah. Kafir Mekah teh paling bahasana baragus palinter budayana atuh dipertahankeun budaya Arab tapi kapinteranana teh teu nuduhkeun ka dirina aya ilmu nu bisa nuduhkeun ka diri aya ilmu nu bisa ngahijab ka diri ieu ngeri ge urang ilmu teh kadang-kadang nuduhkeun nyinaran kadang-kadang ngahijab ieu nu ngeri ge lamun ilmu ngahijab ka urang endek nyaritakeun ilmu naon alat sapira alat atuh jangan alatan maca rapih geus boga ilmu alat nyimpulkeun anak qaedah jeung tarif teh atuh geus dikuasai geus ngaji ilmu mantek rahasia-rahasiana dikuasai geus ngaji ilmu bilagah kitu keneh ilmu hadis musalat hadis teh geus dikuasai tafsir kitu keneh tapi geuninganan eta ilmu nu sakitu lobana meunangna geus lain di dalam negeri lain di dalam negeri aing bohong menang di luar negeri tasik berarti tah ieu ilmu teh menang di Misro menang di Turkiye menang di Maroko nah ternyata jadi hijab tidak lantip kolbu hirup bakapan namun satungtung masih kene diatur ku nafsu encan jadi jelema teh masih kene jadi jelemaan masih diutar atur ku nafsu masih jadi jelemaan kene teh lain asli ja asli da hirup urang we teh wauh ka Allah tur nafsu bisa disigraikeun eta karak jadi jelema minimal nafsu urang teh bisa nuturkeun syariat minimal bisa nuturkeun syariat atuh ieu makan masya Allah kurang kumaha jelema pinterna di negara urang tapi geuninganan wayah kasogok mah eta ilmu mana eta ilmu loba di diri urang teh tapi wayah ngridit mah terus mah eta ngaranna ilmu jadi hijab ilmu jadi hijab ilmu teh jadi hijab ilmu teh jadi hijab ilmu teh jadi hijab tah dek kumaha coba jadi hijab ilmu teh masya Allah karim nah ieu karakter kufar Mekah adem ayam hirup di Mekah teh harita teh maksud adem ayam teh sakumaha air mengalir di negara Mekah teh lain adem ayam ngeunaheun sebenarnya mas siapa kuat siapa dapat jadi baheula teh paloba-loba komplotan kobilah ngaranna jang paluhur-luhur pagaweanna geus teu jauh hiji mabok mah jurusanana ngabunuh jeung zina kadituna judi sakitu eta agawean teh kos kitu deui sapopoe teh mabok zina judi bunuh perang baheula teh kos kitu teh masya Allah
Kangjeng Nabi teh dilahirkan di tengah-tengah karakter manusia di negara Arab nu model kos kitu. Ya Allah ya. Urang mah kuari ngahareupan karakter-karakter Jawa bae ge geus sararese. Urang ngahareupan karakter Lampung bae ge geus hese. Ulah waka salampung urang kawin jeung awewe urang Lampung. Rasakeun sia. Atuh teh ente mah teu kabeh ngan 99,9,9 we. Tah, menghadapi karakter eta bae ge tah. Ulah gak menghadapi karakter Salampung, Sapalembang. Urang kan lamun sasalaman pada Jakarta, pada Jawa Barat. Rapih kan sasalaman teh sok karakter urang Jawa Barat. Baheula urang Jawa Barat kan Tangerang, Serang. Pandeglang, Rengkas Betung. Nah, eta teh kapan karakterna teh sa Jawa Barat lah ngan beda sautak saeutik. Rengkuh, ilmu sasalaman teh rapi. Orang Rangkas rapi, orang Pandeglang rapi, orang Serang, orang Tangerang popon hebat nama. Maksudnya Tangerang ya ka dieu, Tangerang ka dieu. Kumaha orang ningali Cianjuran gitu kan, Sukabumi, Bandung, Parahyangan rapi. Itu Jakarta rapi kan Jakarta. Walaupun sogol orang Jakarta tapi rapi sesalamanna. Set hangat, sesalaman hangat orang Jakarta. Set tek. Komun boga pencama, ieu diceklan gini. Ya, ieu diaduk jak. Jakarta tuh. Aja di sagede kieu beres sasalaman teh ieu gitu. Ieu cerita karakter ieu. Ieu cerita karakter kan urang. Coba jol be orang Palembang. Sasalaman heseueun nya mah bongkok kitu. Heh. Palembang eta kos kitu teh, Sumatera. Ya. Deureus lamun ngahaju matana ka urang mah deureus mulai. Heh. Aduh sia. Untung aing baheula dinasehatan ku guru pencai. Datang ka eueuh pencana kuari. Eta teh sasalaman karakter. Teu kan nisbat di urang teu bagus, nisbat di urang. Sasalaman eta teh nu boga ilmu teh sasalaman. Lamun geus kebel di urang gara rada robah. Sakitu geus kebel ge teu robah. Lah ora robah-robah iku mah. Us mengkonon mah aja. Iya, ngabaku iku mah. Wo ora bisa den procoti itu. Hese, bata. Nah, tapi orang Jogja. Solo bari loba bohong ge. Maksudnya karakter ieu cerita karakter. Iya tuh bohong mah lain di itu bae saru Bandung ge barohong. Eta teh dari kitu teh ngabohong teh. Asli mah henteu. Urang Bandung bari rengkuh gitu, asli mah henteu. Di tukangan. Eta rengkuh munafik ngaranna teh. Yuk cerita urang ke Mekah, Arab Mekah jeung Arab Madinah jauh berbeda. Di Madinah marah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad langsung dipeluk. Mekah tuh bisa, urang ngajak. Urang di Mekah ya. Ribut-ribut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Melong bagi. Beda Madinah mah, ribut-ribut urang bae. Urang nawar tasbih, kam ya Syekh. Mia real. Alas komisi real. Loh, marahnya no. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dibikin malah dibere dua tuh ya. Eta Madinah. Udah sok didikan Kangjeng Nabi datang ka ayeuna pohara amat. Masya Allah karim. Pohara inget ka Kangjeng na? Ya Allah ya Rabb. Ku sholawat lulu. Dok di Madinah, coba bagi orang marah maca sholawat. Orang marah. Haji Pedi pernah marah. Wah, orang Arab. Maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Marah. Urang Arab lagi nyawanya nih sholawat tuh datang ke hati cek ini ya. Urang Arab kan jago. Nah, Kangjeng Nabi tadi diturunkan di tengah-tengah karakter Arab anu keras, di negara Arab anu panas, anu keur mejeunna hurupat luar biasa.
kejanggalan permasiatan teh keur mbeujeuh Kangjeng Nabi didinya diturunkeun dilahirkeun kabelah dieuna Kangjeng Nabi teh katingali berbeda menang gelar Al-Amin 20 tahun kabelah dieuna pohara sarieun simak ningali Kangjeng Nabi ku jujurna umur 40 tahun Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq al-ayat. Langsung Kangjeng Nabi sir dakwah teh alon-alon kabelah dieuna kakarak rada enceng. Sahabat anu korban teh geus lain hiji nu diciduan anu ditampiling anu dibeuleuh anu di naon kitu ngaranna dipoe nu diseret. Masya Allah perjuangan agama urang mah kuari tinggal ngeunahna doang deuleuh sahabat baheula diseret dipoe antara batu jeung batu ada panas luar biasa nu tenggelam ciduhan mempertahankeun agama memperjuangkeun agama datang ka belah dia ada perang urang mah titah di imah datang ka dieu bae ge teu ngawuduk heula teu kuat berjuang orang teh kos gitu berjuang orang teh kos gitu teh ngawuduk heula teu kuat ya Allah ya ngaji kok di luar ngajina di luar geus ngaji basic lain biasana di jero uduk beakeun aing lamun di jero bukan kayak digotong di luar ieu perang titah ngadengekeun doang geus teu kuat perang ngaji titah ngadengekeun doang geus teu kuat tak ieu mah lain dek carita kumaha henteu sabodo tah mah hak masing-masing tah mah ieu mah maksudna tak urang perjuangan sahabat deuleu tuh pohara amat ulah sahabat nenek moyang urang baheula tah memperjuangkeun negara jeung bangsa jeung agama pohara urang mah ieu kuari ieu teu ngawuduk saeutik bae babaturan dicarekan kabeh teu ngawuduk teh babaturan dicarekan kabeh goblok sia kahayang mah tuh sesakeun tolong sia nyana nu teu ngawuduk babaturan nu dicarekan goblok teh coba yeuh ieu sebuah perjuangan uduk perjuangan eta ka mana ieu urang berjuang teh bandingkeun tarolah berendanan tambah luhur teuing jeung para sahabat mah luhur teuing jeung para tabiin mah luhur pisan jeung para pejuang 45 mah kuari mah ieu jeung guru-guru urang anu anteng tengah peuting hudang mentang mata tunduheun nyana ge sarua aja jelema si eta anak setengah jelema tuduh tapi biasa bae lah mata nu Allah tunduh nu Allah nyangakeun Gusti ka Gusti tuh dipake tafakur pake riyadhah dicoba tak ku urang tuturkeun tah jelema-jelema anu takarrub ka Gusti Allah tengah penting coba aing nuturkeun lah perang mah meureun temu kudu make tanaga ya geus aing mah yo udang ti peuting bae mah perangna udang jam 2 ngeuleuh jam geus aing jam 2 datang ke jam 3 coba aing diuk baca sholawat coba mulai pemajikan bisa jadi usuraan ini kemana salaki besi payah di luhur sajadah orang bener bae atuh anggel di dia ya menyewiridan di dia dari tenen dan anggel sama karena siap kan berarti iya mah orang gak bandingin perjuangan ulah Kangjeng Nabi geus ese nyaritakeunana ulah para sahabat para tabiin nu kamari ieu bae ge para aulia-aulia Allah perjuangan anu mantak Banten jadi hebat teh Islam teh mantak Demak jadi hebat teh mantak Ampel jadi hebat teh dan sekitarna aya para aulia-aulia Allah nu berjuang eta mah geus jelas perjuanganna urang kuari perjuanganna melalui tapakur bae ti pentingnya sarua teh ge ngabutuhkeun waktu ngabutuhkeun tenaga ngabutuhkeun sagala-gala aduh cenah kieu ternyata orang tunduh kopian kopi teh jangkos kitu geus kopi rokok
bari baca sholawat gisilanan belajar heula deui mah belajar heula kopi ternyata kopi sakieu mah ieu tah kurang keneh saember awak sia ku goblok-goblok teh ini teu baik sacangkir teu baik sagelas ember sia ku ini awas sia ku ieu tunduk kene bae hulu kadinyakeun lain diinum lain bebaskeun hulu ka dieu tolol sia ayo urang ibadah di bantak kuari masih kene bersinar ge Islam teh di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten aya kene jelema anu mikiran agama melalui taqarrub ka Gusti Allah eta hiji dibandingkeun jeung 1000 kiai anu ngocoprak di lur panggung hebatan eta ulah neuleuh ka dieu ya kasihung aing aduh Masya Allah aduh ngalirik ka dieu kabeh tolong tapi lamun udah kos gitu kan uko koprak ya ucing ngesieun uko koprak aya ucing eok ulah waka digebukeun asal diacungkeun we koprak kabur jadi berarti kokoprak kiai kokoprak mah jang ucing lumayan jatuh jelema masyarakat lagi ucing kabeh nyana lagi garong iya mah cerita perjuangan agama Masya Allah Karim nyeri indah kadang orang merenung Masya Allah Karim Pohara perjuangan teh teman-teman kuari bersinar tadi Indonesia hasil baheula para aulia Allah tinggal diteruskan kurang kuari teh ya hasil perjuangan para aulia Allah para ulama sholihin tinggal diteruskan guys kurang kuari biasa baik tenang tentrem urang cukup ngadoa bae ka Allah doakan numantak jelema cara rinta raresep urang teh ngadoaan ya Allah ya Rabbi nu usaha supaya maraji usahana dari pemerintahan supaya talalentrem jeung supaya jala lujur nu tani supaya bagus tadina jeung supaya ka Allah supaya talalentrem nu ngawarung kabeh nu magahan ngaji kabeh teu kudu bebeja siapa ini didoakeun si jujuraan eta mah aya muatan tah mah ki pudol eta mah langsung ka Allah udah hubungan urang jeung Allah oh cak Allah sia bae geus ngadoakeun ka umat-umat Anda tuh komo aing pangeran kan gitu ieu mah lain kan dibere duit ngadoakeun teu dibere duit henteu kiai emang tilok ngadoakeun naon nu datang ge tilok kudu ngadoakeun ka nu tilok datang deh tamu musuh aing deh kiai sih memusuhan kahayang aing mah tuh ngondang aing muludan aing rajabah ieu mah mulut tilok ngondang raja tilok ngondang atuh teu ngondang ge berkat-berkat ieu hati bahasa hati bahasa mana eta eta kan lain kiai kos gitu kiai ya Allah ya Rabb Gusti salamatkeun keluarga salamatkeun murid salamatkeun tetangga-tetangga kawau terus bahkan lain jang sorangan Kangjeng Nabi mere contoh dina Jumat Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal eta teh contoh cek Imam Ghazali eta teh contoh bahkan lamun teu dibaca eta teh sah Jumatna ge lain sembarangan doa eta kan jang mukminin mukminat dina Jumat urang mah tak kunaon ya Allah ya Rota lain kitu pendoana ya Allah abdi teh dagang karung teh teh kurang laku bacet aya babaturan abdi dagang karung ku galedegeun deh Gusti manya doa si kos kitu eta teh bagus Allah ketika Kanjeng Nabi diangkat jadi Rasul tuluy titah dakwah salah sahiji sifat anu wajib di Kanjeng Rasul teh tabligh nyampeikeun wahyu walaupun pahit tetep bae kudu disampaikeun lah ku Kanjeng Nabi walau kana murron urusan daek jeung teu daek lain urusan Kanjeng tapi Kanjeng Nabi mas sebatas nyampaikan
daek nu ngadaikeun Allah teu daek nu ngateudaikeun lagi Allah itu urusan Allah urang mah nyampaikeun mada kiai sok mamarahan tolol aing teh ngaji di mushola naon atuh teu dararatan sia juga si pake geus ngaji ge teu dipararake geus bubar cak masyarakat itu los dua deh bubar kiai goblok atuh kieu lain kitu gaji bae geus teu kudu diajakan go sorangan aja bae bejan bae cek urang teh induk ngaji mah teu aya daekeun atuh mangga teu daekeun geus sampaikeun atuh murid teu narurut atuh urang mah sakadar nyampeikeun nu nganurutkeun jeung nu teu nganurutkeun makan Allah acenah nyana dibere hidayah atuh nurut acenah henteu atuh henteu urusan make mah teh urusan masing-masing kan ngarasana urang ge karasana tiis ka urang ieu mah lain Pak ai kieu eta musala geus urang mendingan nyumput bae ulah ngaji anu biasa nyumput ka situ beung ngocoprakna nya mah ngocoprakna aju sagala yang dibere sagala yang disumbang sagala aing mah bosan ka kieu kos kitu mending rantai bae ku urang kiaina tungtung nama lain ngaji ngarantai kiai goblok tuh ya kanjengnya ya Allah ya wa idza tutla alaihim di mana-mana dibacakeun ku Kangjeng Nabi ka para kupar-kupar Mekah ayatuna bayyinat ayat-ayat kaulan nu agung ti Allah yakni Al-Qur'anul Karim dengan jelas nyata bahwa Quran teh merupakan wahyu. Dina ayat tersebut teh jaritakeun tentang ketuhanan, ketauhidan. Dulur Kangjeng Nabi teh ieu teh pangeran teh Allah allazi khalaqas samawati wal ardi nu pahala geus dibaca. Pangeran teh anu kasipatan wujud kidamba komo khalaqah lil hawadis dan selanjutnya. Anu ngatur-gatur urang hirup jeung paeh teh pamere Gusti Allah susah jeung senang teh pamere Allah sugih jeung pake teh pamere Allah urang madar mah teh ngan sakadar pa ikhtiar jeung kasab adapun anu nangtukeun makan Gusti Allah cek Kangjeng Nabi ulah sok mangeranan ka batu ulah sok mangeranan ka kayu pangeran-pangeran batu, pangeran-pangeran kayu eta mah lain pangeran diciptakeun ku tangan-tangan manusia. Allah mah allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dzulumati wan nur. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dakwah teh Kangjeng Nabi kos kitu. Kadenge ku kupar-kupar Mekah teh. Kumaha bahasana? Ieu قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا cek para kupar-kupar Mekah teh Muhammad kupar Mekah teh artina kupar anu teu ngarepkeun kana kapanggih jeung kaula nu agung cek Allah teu percaya berarti kupar ngaranna cek nu teu percayaeun ka Allah sebagai pangeran teu percayaeun ka Kangjeng Nabi sebagai utusanana jadi atuh layak punal basa teu sieun kada dihudangkeun ti kubur mizan siratal mustaqim teu sieun nya sebab teu percaya kumaha ngomongna i'ti bi qur'anin ghairi hadza mad kade mad sia eta dakwah nyaritakeun pangeran-pangeran kahayang aing mah kieu dakwah mah dakwah bae tapi ulah sok nyawat-nyawat pangeran aing sih eta kan pangeran ti nenek moyang urang hayang anu beuda jasa itu hayang nu sedeng eta hayang rada leutik eta bila perlu urang nyieun deui pangeran ulah sok dicawat-cawat si pangeran eta masyaallah nya lagi masyaallah tolol gitu ih atuh urang Arab pangeran urang teh titipan ti nenek moyang urang
geus lain puluh tahun, ratus tahun. Kuduna ku urang dimumulai di sujuda. Maneh ieu anyar-anyar ku hari teh. Nyaritakeun pangeran mana teu kadeuleu ta pangeran. Aju siang abejakeun cenah Muhammad, pangeran teh anu ngadamel langit jeung bumi atuh berenang di baheula ge langit jeung bumi geus saya. Aju pangeran ngurus-ngurus teh urang teu pernah diurus ku pangeran. Cek Kangjeng Nabi teh justru ieu teh langit jeung bumi teh lain okos petet jadi sorangan. Emangna petet buah jalai. Tambahan ti aing teh mah petet mah. Henteu aya ti ditu mah teh petet. Cek Kangjeng Nabi teh ieu pangeran teh justru nu ngadamel langit jeung bumi teh tadi damel langit jeung bumi teh teu aya di alam itu mah, di alam arwah. Kebelah dituna de alam malakut, kebelah dituna de alam lahut. Eta mah teu aya sabenerna mah. Aduh, Gusti Allah teh ngadamel langit, ngadamel bumi. Itu ciptaan Allah. Terus Gusti Allah teh ngutus setiap saat ka nabi-nabina. Miti Kangjeng Nabi Adam, 2 Kangjeng Nabi Idris, 3 Kangjeng Nabi Nuh, 4 Abdon, cepet. Isa terakhir. Saya tuh mengaji bodoh terus. Tak pula Nabi akhir zaman Kangjeng teh nyaritakeun ba pangeran teh Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mad. Coba si dongengna nu sejen bae sih. Dongengna nu sejen lo sok haju nyinggung-nyinggung pangeran. Kan lamun nyinggung pangeran kumaha mun kadengin ku pangeran. Wah, Kangjeng Nabi pangeran batu kos kitu telok ngandeng. Duh, man. Lain masalah batuna, tapi eta di jerona man. Pangeran teh kadeuleuna mah batu padahal di jerona anu ngageugeuh teh man. Waduh sia. Sing hade seorang salah. Teu aya. Batu mah batu bae. Kata pangeran Allah. Man. Lamun sia terus-terusan kos dia awas ya man. Je parangsana. Ngahina sia ka pangeran geus dawa mah nu sejen bae ngajak nu sejen tapi ulah sok nyawat-nyawat pangeran awas tah nya geus atuh kieu bae geus ulah sese coba man asal datang sia nyampekeun Quran asal datang nyampekeun Quran aju Quran nyaritakeun eta nyela-nyela kana pangeran sagala nyaritakeun hudang ti kubur sagala nyaritakeun masar sagala nyaritakeun kitu siratal mustaqim riweuh aing mah ngadenge kos kitu coba sih ganti Qur'anna ulah Qur'an eta tuh kan ieu Qur'an di dalam Qur'an jelas cik jelema-jelema nu teu percaya ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi Muhammad teh nyaritana teh iti bi Qur'anin ghairi hada Muhammad coba datangkeun Qur'an ulah Qur'an nu ieu Quran ieu mah bosen ngadengena teh nyacat nyawat pangeran bae. Di kebelah ditu teh sagala nyaritakeun kubur, sagala nyaritakeun baas, sagala nyaritakeun masa tetek bengek. Ganti sih coba atuh. Ulah make Quran nu eta mantak naon. Tuh. Qul ma iti bi Qur'anin ghairi hadza au badil atawa ganti bae ku maneh ieu Quran teh Quran nunang maneh bae padahal mah nyahueun Kangjeng Nabi teh teu pernah maca Kangjeng Nabi teh teu pernah nulis disebut lagi ummi teh lain bodoh ummi teh tara maca tara nulis sebab lamun Kangjeng Nabi nulis beusi dianggap Quran teh buatan Kangjeng lamun Kangjeng maca beusi dianggap ieu dongeng-dongeng Quran teh meunang ti sejarah-sejarah kitab-kitab nu baraheula Kangjeng disebutna ummi tapi nyaho sok bala rupa nyaho ai si ieu mah nulis terus maca terus eureun tapi hati nu nyangkrung bisa masa kali nulis kudu terus moal poe nulis boro-boro ku batur tulisannya ge nyana nu marah sorangan ieu tulisan saha goblok puguh tulisannya tolol teu kabaca ieu tulisan anak naik adanya mana bah ini tulisan siapa ya ini kan tulisan abah ini kayak dapat kaki aja atau buku abah emang dapat abah iya maafin ya tolong
tulisan jana teu kabaca ku nyana eta mah geus pamustungan jelema atuh pamustungan biasana kan tulisan sorangan kabaca ku sorangan minimal ieu mah boro-boro ku batur ku sorangan kan teu bacana dibalikeun kok terbalik sih atau terbalik bang baca koran kayak gitu kan mobil terbalik gitu baca koran pos kota goblok ya atau bukan terbalik atau korannya terbalik bah oh iya atau hirupnya tuh pikun makos gitu tak iya pamenta kafir Mekah mad iti bi Qur'anin ghairi hada datangkeun Quran nu lain ieu coba nu Quran nu sejen au badilu atau ganti bae sih ku maneh Qur'anna jamaneh pinter udah sok aja diantapkeun bae urang mah nyaritakeun seputar patung teh sok hayang seuri ya kamari Jakarta teh kapan banjir aya sabara gereja anu kabanjiran bahkan anu sangat menyolok mah kelenteng teh kan banjir kamari teh datang ka kentengna nah iya umat budak waribut kabeh kumpulan berangkat kita selamatkan Tuhan kita bae eta kan nanaonan eta wah tuh langsung Tuhan patungna teh di talian kunyana mah ke dadung haju dipanggung dibawa kunyana ka darat alhamdulillah kita bisa menyelamatkan Tuhan eta kan tolong eta nu kuduna makan nyana diselamatkan ku pangeran ieu mah nyana nyelamatkan pangeran eta pangeran daek be ongko di dadungan ieu bahkan lain cerita bohong ieu mah lain fiktif ieu mah asli ieu mah kamari teh di Jakarta rame-rame menyelamatkan Tuhan ya Allah ya Rabbi ta'ala ya kan unik lain eta bae beureum di ugal daerah ge pangeran teh kula maka inget ka Ameng bae baheula teh Ameng nu boga peternakan ayam da didinya baheula teh osok diajak ku kula ke Garut nyana supirna nyana kan budak saya aja cenah nganter ke Garut gini iya dah enggak apa-apa berangkatnya nasakan supirna datang ke mana tunggu dulu ya mau apain dulu kok mau ibadah dulu kula neulekeun we sia aing nungguan ibadahnya anak aja guys beda-beda pangeran orang sama mobil guys eta singgo masyaallah nu minta kula daek naon pamajikanna muriang kalau cucu saya meninggal saya kawin lagi dengan orang yang kaya saya masuk Islam tapi kalau saya kawin dengan orang miskin saya enggak gitu amatnya cakata atuh kawin mah kawin bae masuk Islam bae gimana nanti mun kawin kan sugih Islam berarti kan terieu deui dengan dunia tapi lamun kana susah saya enggak masuk Islam eta ujungna berangkat ke Garut dari kikiran teh geus beres mawa ta plastik hideung plastik asor naik kanya ka mobilnya ada supir ya tenden di dia di tengah antaranya na jeung kula itu apa kok Tuhan aing seserian bae pangeran naik diasupkeun ka plastik asoy ieu asli ieu lain bobogan asli Masya Allah karim nah eta seperti eta ya Allah jadi kenapa dibawa-bawa biar enak aja kita di mana aja kan bisa ibadah ya tuh kau udah kalau gitu mau udah amanin itu Tuhan nih orang kalau dipikir pakai akal nu sehat bisa pun lo bahayang siri udah lo bahayang siri jeung Buddha jeung Hindu ya termasukin Kristen maksudnya lo bahayang siri mantap iya cek orang-orang Yahudi cek orang-orang Kristen ngomong na iti di Qur'anin ghairi hada man coba sih datangkeun Quran ulah nu ieu mah gawena ngan nyarekanan pangeran urang bae coba gak datangkeun pangeran nu laisa fihi aibu alihatina coba sih Quran anu henteu nyarekanan pangeran urang anu supaya akur pangeranna
obat di luar atau ganti sih Qur'ana mintil koi nafsi menang anjeun Muhammad makang ye Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi cekang yang Nabi kita ku Gusti Allah mah sampaikan ku ajen ka para kupar-kupar teh mayakunu teu pantes jeung teu bisa kaula ngagantian Al-Qur'an teu layak teu bisa teu sayogia kaula ngagantian mintil qai nafsi ngagantian Al-Quran di kaula ya ne kaula nyen Al-Quran aya attabi'u illa ma yuha ilai teu nuturkeun kaula kecuali anu diwayukeun ka kaula manya kula kudu ngagubah robah ngagonta ganti Al-Quran ye inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim sanyana kaula rempan saunyana kaula sieun in asaitu lamun kaula nyulayan ka pangeran kaula dengan cara ngagantikeun Al-Qur'an cara Kristen diganti tahrif cara Yahudi diganti ditahrif geus eta Tauratna muharraf Injilna muharraf Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi kaula masieun inni akhafu in asaitu rabbi rempan sieun lamun kaula nyulayan ka pangeran dengan cara ngagantikeun Al-Qur'an sieun naon azab yaumin alim sieun ka poe kiamat ye urang deur mantak darah yuk di dieu teh urang geus sieun poe kiamat sieun aya neraka kajen teu ngaromong ge ieu teh urang teh embung ka neraka si eta badja daek ka neraka teh kamari kan geus ditanya daek ka neraka daek jeung asal tiis bae urang mah tiis panas pokona embung bae ka neraka teh nyana mah kajen sabodok kebal-kebal mah tiis ge panas geus urang embung adapun haju ku Gusti Allah di ka nerakakeun mangga bae engke di ka nerakakeun asal ulah panas mentak cek Imam Jalaluddin Rumi jelema kafir jeung jelema mukmin maksiat sama-sama ka neraka tetapi mukmin mah di nerakana indah nikmat mukmin anu maksiat di neraka dibandingkeun jeung kafir nginahan keneh mukmin anu maksiat sebab naon teu ngarasakeun panas teh sakedeung sampai 2 poe ka ditu mah ngeunah kumaha bisa ngeunah kos gitu lantaran nyana selalu zikir ka Allah di neraka sedangkan jelema nu zikir ka Allah kan moal panas cek Imam Jalaluddin Rumi sapoe panas 2 poe panas lah ka ditu nama urang teh aya teh ngajerit sakieu cicing sakieu gas mendingan ulah bersuara mendingan hayo bae zikir ka Gusti Allah tah untungna nu ngararaje teh kos gitu numatak aya jelema maksiat tetapi ke waktu maotna dijadikeun wali aya jelema anu tadina kiai waktu maotna dijadikeun jelema maksiat Imam Jalaluddin tah eta keur carita keur maot engke di darakana ge geus puguh pada aulia Allah para ulama-ulama kasalalorga anu saroleh ieu mah jelema anu jahat biang jahat di neraka sapoe 2 poe 3 poe 4 poe adi teh mah indah sebab naon lah urang ngajerit sakieu cekeun marah sakieu gas pasrah bae ka Allah langsung bae malah mah di neraka sanu boga tasbih cak ahli-ahli neraka heuh yang tasbih di neraka keur ieu tolong deh kuari henteu aing mah hayang tasbih bae tasbih di mana tuh seuneu sugan bae anu mah tasbih budak sok sia sia jeung hanas bae sagala ieu aing sebenarnya tiba heula teh pangeran aing kan Allah sia geus sadoakan Allah heeh ngan aing mah ieu kan kajurung ku nafsu aing gaji milu udaan rajaban aing milu nyaho aing ngan aing kajurung ku nafsu da kiai na ge aya di dieu kuari
Di mana? Ini kalau ngomong. Aja saya kurang. Ya, oh pangeran Allah. Aing Sri ngadengekeun urayan-urayan kiai. Cenah lamun zikir ka Allah teh manteng ngeunaheun. Geus aing zikir ku. Cak ahli-ahli neraka. Keur ieu keur di dunia, henteu aing mah di dieu ge kajeul. Di dunia aing teu kaburu ku di neraka lah. Bisa tuh Jalaluddin teh, ya Allah ya Rabb. Sia dek nuturkeun hayu. Nek malah teh. Moal aing mah. Nya teh geus sakeu pararanasna. Aing mah zikir bae ka Allah. Zikir ka Allah nya di neraka. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cak malaikat sanu zikir eta. Cak ahli neraka. Tuh, situ zikir bae. Hoi, cak malaikat, keur ieu zikir mah di dunia. Penting beurang Jumat kunaon di dieu. Lah, malaikat ge makhluk ka ditu sia. Cak malaikat serem banget budak. Yes ya. Sakitu di neraka zikir mah panas bae sia di akhirat mah. Ulah loba omong, indit. Aing mah aing sama sia. Sia mah paling yang nempoan doang, jangan iskeun moal bisa sia. Cak malaikat sia bahasa mana sih? Eta bahasa terbagus sama sia mah. Hayang aing mah malaikat kan ulah sia-sianya. Saya jadi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngadak-ngadak ku husu-husuna tiis di neraka. Tiis la ilaha illallah. Iya tiis ya. Berarti bener kangjeng, berarti bener sahabat, berarti bener Al-Quran, berarti bener para aulia Allah, berarti bener para ulama-ulama. Ternyata di akhirat ge di surga di neraka ge tiis sakian lagi ya ngabejaannya na dakwah. Saudara-saudara ahli neraka seperjuangan, saat ini saya menemukan keindahan. Tolong kasih tahu yang lain, percaya atau tidak percaya terserah. Tapi ternyata setelah saya zikir terus adem. Sekali neraka mana iya sih? Lihat kulit saya. Tuh, nggak terbakar kan? Jangan lihat aja Pendi. Iya bang, angus. Lihat ini. Atuh kami dulu jauh sakina. Masya Allah, ikutin saya. Ayo, waktu di neraka nyen majelis taklim. Majelis zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ramai di neraka. Tinggal Yahudi bae jeung Nasrani jeung kafir-kafir bisa sanajan milu zikir tetep panas bae sebab teu percaya ka Allah tadi lah. Nita ieu Imam Jalaluddin dulu dek nyaritakeun kafir mah abadal abidin sebab teu robah tapi mukmin zikir di neraka tis. Terus sampai kan di neraka itu Jalaliddin malaikat Malik gandeng. terus bae zikir illallah la ilaha illallah. Ya otomatis kan aya bukuna anu kudu 10 tahun, anu kudu 15 tahun, 20 tahun, 100 tahun. Otomatis keluarkeun ya kamu udah harus keluar ke surga. Mualah. Keluar ke di surgamu. Cak balik surga ieu. Henteu cekeun. Kok bisa teu? Ya atuh ka surga kan maksudnya supaya tiis, atuh di dieu ge geus tiis. Masyaallah cak balik jadi kos dieu. Ulah ngomong sia. Cing ngerempel bae sia. Kabeh ngomong kiai nama tanu di neraka. Kiai na aya kiaian biasa. Kiai ini udah harus ke surga, ini udah waktunya udah masuk ke surga. Kagak. Udah saya di sini aja adem. Begini Kiai, masalahnya bukan sekedar adem, di sana kan ada buah-buahan, ada minuman,
ada bidadari. Nggak pengen. Udah sini aja. Hese tah. Datang ke dikeluarkan ke hese mun lain laporan ka Kangjeng mah. Itu laporan ka Kangjeng, ya Rasulullah Muhammad kunaon umat di neraka endeup kita ka surga embung. Kunaon? Kangjeng kami ge. Wih, kunaon jadi ka surga jadi embung. Coba pariksa coba kan itu pariksa ku Kangjeng Nabi. Oh, kabeh Abu Bakar, Umar, Utsman ka neraka kabeh. Ku jeprakan. Mana kiaina ceuk teh. Saha ngaranna? Ayalah moal bejakeun. Cak ageun kunaon ieu? Geus waktu ka surga jadi embuk. Jageunah di neraka getis. Masyaallah. Sadaqallahul azim. Cak Kangjeng maha bener Allah. Cak kabehan teh sadaqta ya Muhammad. Bener anjeun Muhammad. Cak kabehan sadaqallah wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak kabehan. Jadi zikir mah anti panas ulah-ulah kuari zikir jaga di neraka ge lamun dipasang zikir anti api mandak ketika maneh menghadapi seuneu ulah berani kana seuneu jadikeun diri maneh Ibrahim ketika maneh can jadi Ibrahim ulah ngadeukeutan seuneu bohewel sia kajen kumaha maksudna mah diri urang jadi kena Ibrahim eta bahasa Jalaluddin Rumi pohara ya Allah ya Rabb nah akhirnya cek Kangjeng Nabi kieu aya tempat-tempatna masing-masing ieu mah kuari maka salalorga bae lantaran loba kanikmatan anu sejen di surga ge ieu mah deuk ngabuktikeun bahwa zikir teh anti api berarti bener boro-boro dipasang di dunia cacak di neraka ge ari penuh keyakinan inget ka Allah masih kene tiis yang akan atuh kumaha Kangjeng bae ai asli mah kabeh ge saya ka surga subhanallah. Wah, cak Abu Bakar titata dia tuh siap. Abi atuh bala betah sebenarnya mah. Atuh di neraka tiis bae. Aambeun mah tetep bae hangru. Ya akhirnya di ka surga. Nah, ieu mah cerita zikir lain lalaga. Masyaallah karim. Wahara. Nah, inna tabi'u illa ma yuha ilai inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim ya yaumin azim rempan jeung sieun kana siksa yaumin azim jaga neraka kul siapkeun ku anjeun Muhammad la insyaallah namun Allah ngersakeun mata lautuhu kaula moal macakeun kana Al-Qur'an alaikum kanjen kabeh ieu mah dikersakeun ku Gusti Allah bae kula dibere wahyu kita dibacakeun kanjen pamarentah Allah wala adrakum lamun Allah ngersakeun ja Allah ge moal mere nyaho ka ranjeun kana ieu Al-Qur'an moal ieu nyaho bahwa ieu Al-Qur'an teh Allah kurang kumaha sabenerna mah kaula babarengan jeung anjeun faqad labistu fikum umuram min qabli pan kaula teh geus cicing babarengan jeung anjeun sabaraha taun 40 tahun meme dibere wahyu babarengan teu pernah macakeun Al-Qur'an kuari bacakeun Al-Qur'an teh ti Gusti Allah apalah taqilun sing nyaho anjeun kula dibere Al-Qur'an ku Gusti Allah kita disampaikan iyalah bentukna Al-Qur'an nyaritakeun pangeran anu asli nyaritakeun rasul asli nyaritakeun kehidupan akhirat. Nah lamun lainna Allah mal bisa kula buktina baheula babarengan jeung maneh 40 tahun kula can diangkat jadi rasul pernah macakeun nya henteu berarti kan dia lain buatan kula lain buatan kaula lain ciptaan kula asli ti Gusti Allah tinggal nurut bae anjeun aya nu nurut aya nu henteu ku parmekat teh mah tergantung kumaha hidayahna kumaha nur ilahi pamere ti Gustina jageninganan urang anu jauh ka Kangjeng 14 abad anu silam teu pernah amprok jeung Kangjeng teu pernah amprok jeung Sina Abu Bakar Umar Utsman Ali teu pernah amprok jeung Imam Syafi'i Imam Hambali Imam Maliki teu pernah amprok jeung para wali sanga aya dibere hidayah mah geuning urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul mahalna hidayah murahna hidayah mahalna hidayah baheula neuleuh ka Kangjeng teu dibere hidayah kafir urang teu ningali ka Kangjeng Nabi tapi dibere hidayah iman masyaallah tinggal dipertahankan ku urang diperkuat sing hade geus ngageusle
isuk pakai etot tinggal salengkah deui urang hirup ku sabab ngeridit urang jadi ka neraka naudzubillah min dzalik ku sebab disogok ku urusan-urusan negara aju urang ka neraka naudzubillah min dzalik bener ge Allah Maha Ghafur Marut tapi lamun geus benci Allah kumaha coba ku sebab ngabohong dagang ngabohong melulu dagang ngabohong melulu dagang baheula sia ayo coba tengah-tengah negara anu keur carut marut ayeuna teh maksudna mabok ambalaya urang ngadenge ti Cina dikirim ka dieu ekstasi sabaraha kapal encan ciptaan buatan Indonesia encan mabok hampir kamari teh miras teh untung masih kene aya colekan toelan jeung alhamdulillah masih kena didenge kuari nu babok ambalaya zina ambalaya judi kuari mah baheula mah judi teh kudu ka Jakarta judi teh kudu ka Singapura kuari mah di jero kamar bisa judi di WC bisa judi Masya Allah karim perjudian teh luar biasa nah ini tinggal masing-masing orang mentek cek Gus Dur teh mah sebetulnya belum siap kita menghadapi era globalisasi cek Amin Raib siap tidak siap ya kita harus paksakan Gus Dur benaon inget ke bangsa Indonesia terus karakter bangsa terus agama anak kuari kuat tapi anak yang incung ke ayah pikiran dede jengnya kan terus Gus Dur mah bagaimana kedepannya ini anak kita bagaimana nah iya kita ditarik Gus Dur padahal mal bisa ditahan kan bahasa Gus Dur teh kos gitu tak belum siap kita menghadapi era globalisasi padahal mah siap atunya lebih nyaho ngan eta tah pikiran anak incu Masya Allah kuari nu korban HP ambalaya geus puguh bapakna tilok balik-balik korban HP bapakna aduh indung nangis lihat deui beung datang ke panjang duluan salaki teu datang ke anak korban HP ambalaya iya pak bisa urang kudu bisa sing bisa paksakeun urangna jang urang kene kepentingan anak ya Allah ya Rabb nah ieu Al-Qur'an asli ti Gusti Allah Al-Qur'an teu bisa dirobah Al-Qur'an baca di akhirat bakal jadi nungtun urang ketika urang karumpul di ditu teh nyaho urang teh kudu ka mana ieu teh jembatan teh teu nyaho wali Allah mah sakiceup geus puru para syuhada ulama-ulama lalumpatan lu lempang ngesor ge datang urang mah teu kadeuleu jembatan Siratal Mustaqim teh kadeuleu neuk ka mukaan teu kadeuleu mah cek malaikat karumpul di dieu kenaon ieu henteu naon atuh gerak ka sorga teu deuleu jembatanna atuh ngajebur bae ka neraka wah ngunah bae panas ya kenaon ieu nungguan bos sa nungguan Haji Pendi dia cek malaikat tah bukuna ge di aing jahanam masa sih iya nungguan bos atau siapa kabak ka jahanam eta sugan bae atuh kami ieu duh ya ai ka surga hayang ngan teu nyaho jalan teu kadeuleu ka neraka tumbung ya panas cek malaikat atuh sugan muga amal-amal engke tungguan we sakedeung oh bener bae aya jelema-jelema kararase Masya Allah ayo dituntun Ki Fudoli dituntun oh kan adang dituntun iya sih iya Haji Pedi aing can anu nungtun tolong can aya anu nungtun nanyakeun kan ari eta nu narungtun saha sih dituntun di bakana ka sorga eta saha nu nungtun eta teh Quran nu sok dibaca di dunia teh dijelmakeun ku Gusti Allah jadi jelema tuh kaset nungtun ayo ka ditu ka sorga ya Allah ya Rabb ayo ka dieu oh ayo cak Haji Pedi kan kulang sok baca Quran yang berkat bae terjadi ayo kau mau baca saya mah penghinaan ka wali tah mah kuduna ikhlas ngahidakeun ka wali tah mah kitu mah aduh tinggal ikhlas doang ya Allah ya Rabb Masya Allah ya iyalah Al-Quranul Karim penuh tuh
sakumaha anu jelaskeun ku Kangjeng Nabi geus puguh tabarok geus puguh waqiah geus puguh ar-rahman geus puguh yasin. Nah sakedeung deui lain sakedeung deui urang peuting teh nisfu Saban ya urang nanggalkeun rewahna Senin Salasa Rebo ngahenen kalasa Ro Senin Selasa Kamis Jumat Sabtu Minggu malam Senin. Jadi malam nisfu malam 15, malam kunut malam ke-16. Bedana kitu dina Islam mah. Panjang teh elat-elat dina fikih. Cuma keur carita urang peuting babarengan di imah masing-masing atawa di musola atawa di majelis salim atawa di masjid berjamaah ba'da maghrib ulah ngomong nanaon heulanan kecuali ngomong-ngomong yang kepentingan maca Yasin. Ya, maca Yasin 3 kali sakumadun di Banyu Sarip. Ya, maca Yasin kahiji, kadua, katilu doana eta geus dirangkum. Peuting teh sing hade ulah dilewatkeun. Sebab naon? Sebab amal urang sataun. Ieu tutup bukuna malam nisfu Saban. Tutup buku tek laporkeun ka Gusti Allah. Ganti ku buku nu anyar. Ya Allah. Jadi lamun awalna Yasin baheula tahun kamari, kuari diakhiri ku Yasin. Sugan bae begitu loba kamaksiatan kan? Kamaksiatan urang sejarah 1 tahun. Barang dibuka ku malaikat, ieu mah Yasin kabeh. Anu jelas mah. Da ieu lah tutup buku nu ieu, lapor, simpen dibere buku nu anyar. Diawali ku Yasin 3 kali sakumaha nu geus dirangkum peuting. Engke malam Senin urang babarengan nisfu Saban di tempat masing-masing. Iya. Gitulah cerita seputar nisfu Saban. Ke cerita tanggal hijina Ramadan masih kene dihitung iraha apa istiqmal apa kanukus. Nah ieu engke dihitung heula jeung tungguan ke berita-berita ti pemerintah. Kula mah sakadar ngamalkeun ilmu hungkul jeung nyaritakeun tanggal hijina menurut hitungan Sulamunairin iraha ke urang cerita dina minggu terakhir pengajian sakalian urang nyaritakeun tentang puasa. Nah ieu mah Al-Qur'an baca. Namun urang teu bisa maca Quran menitah batu. Batur Ustaz ka dieu teh. Ieu tah duit 5 juta baca Quran. Sajuz bae 5 juta ulah hese. Cak Ustaz teh 5 juta saja. Geus ulah ngomong. Hei. Kaji keur boga duit teh kaji. Langsung baca sajuz 5 juta. Cak Ustaz teh engke ulah ka mana mun ditah deui. Ieu cangkeul baca Quran ke dibayar engke. Alah, cangkeul. Ulah kitu. Beres urang aya bae lanan nya. Duit mah aya bae lah pake. Kayak baca deh. Cak Ustaz teh sial jasa. Aduh ya Allah ya Rabbi. Aya ada sekuli ngajarahkeun teh kuncen sekuli. Santri ka dieu, Ustaz ka dieu. Ikutin tolong saya antar ziarah ke anak saya udah duluan mati. Termasuk saudara saya. Ya. Berapa mau bayarnya? Galib 10.000 lah. Bayar apa? Datang ka dieu ka makom. Hadiah. Terus baca Quran. Sakuran inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Cakiran sesus. Kok baca surat ayat jahanam ya? Kan baca bayarannya 10.000. Kalau bacaannya surga harus 100.000. Ya tuh nih. Nah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tolol tak kiai aja goblok. Mentak lamun 10.000 eta ayatna ayat jahanam. Tipu doli tah lamun dibayar bae 1 juta ayatna jahanam mah lulu. Tilok ayat surga. Tapi lamun 5 juta, woi, ayat bidadari. Kala luar kabeh. Hurunin. Masya Allah. Innal jannata hiyal ma'wa hurunin. Ibu budak maca Quran teh nyanyi sih.
Oh, tanya pun cakuran panjang-panjang aja di bolak-balik kos gitu. Bayaran 5 juta. Iya, 1 juta mah bolak-balik jahanam deh. Aduh, eta bisa eta anekdot Gus Dur sebenarnya. Anekdot Gus Dur keneh aya ustad di Jawa mah sok ngazarahkeun. Eta tah aya ibu-ibu tolong jarahin anak saya meninggal duluan dia. Eta bahasana jahanam deh. Nolek kok ayatnya jahanam lagi. Bayaran kan 10.000. Lu kalau pengen ayat surga 100 diberi hari tak kene. Wah tuh ngajak direk bae ayat surga. Nah, orengan lain dijawab bae dirimpak ke kos kitu. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang kahibur ku Al-Qur'an, kahibur ku ayat suci Al-Qur'an, kahibur urang ku dongeng-dongeng jeung cerita-cerita, sehingga hiburan-hiburan tersebut mudah-mudahan jadi mukakeun hati urang untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.